Cek adi heula. Aya naon nis? Tah dagoan. Nya. Ieu aya gudeg nangka keur euceuk yeuh. Alhamdulillah. Nuhun nya nis. Nah, hanya Cepitri ngaliwat deui. Geus 2 poe manehna ngaliwat. Padahal urang dek mere lauk urang loba. Aduh, urang kumaha? Ieu piring jeung mangkok si Enis loba pisan. Hampir unggal poe manehna mere dahareun wae ka urang. Sementara urang unggal poe daharna jeung endog ceplok. Assalamualaikum. Nis. Waalaikumsalam, Cek. Nis, urang hampuranya, hampura kunaon? Urang dek mulangkeun piring maneh, Nis. Tapi urang hampura, Nis, teu bisa mulangkeun dahareun anu kumaneh dibikeun ka urang. Cek, abi mere dahareun ka euceuk teh ikhlas. Tanpa ngarepkeun dibere dahareun deui ka urang. Tapi nih kamari teh Ceh Haji pernah mere dahareun ka urang. Terus Assalamualaikum Ceh Haji. Waalaikumsalam. Ceh Haji, abi dek mulangkeun piring. Oh nya. Ieu piringna kurang hiji, Cek. Oh, kurang. Hela atuh nya Ceh Haji, ku abi dek dicokot heula. Ceh Haji, ieu abi dek nagihan arisan. Ceh Haji, piring ti mana eta? Itu Cepitri teu tau diri pisan. Emangna Cepitri kunaon Ceh Haji? Ceh Haji sering pisan mere dahareun ka manehna. Tapi mulangkeun piringna manehna eueuh eusian. Ih, untung abi can pernah mere dahareun ka manehna. Nya lamun bisa ulah mere dahareun ka manehna. Ya Allah, abi mah teu kitu, Cek, jelemana. Abi teh mere ka euceuk karena mun masak teh abi selalu loba. Terus lamun penting dahareun abi teh tara pernah beak. Jadi unggal poe teh abi sok mere ka euceuk sapiring. Bener nis, ikhlas. Ikhlas abi, Cek. Tanpa ngarepkeun di dahareun nu pernah ku abi dibikeun. Nuhun pisan atuh nya nis.